Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ingsun ngaos ing ikilah kitab kalayan nyebat asmaning Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani kang pari nikmat gede ya Allah, manfaat di dunia lan akhirat. Sifatnya Allah Ar-Rahimi kang mapari nikmat cilik ya Allah, manfaat di akhirat bloko. Al-kalamu utawi aran omongan, huwa utawi ikilah kalam, iku alabdu kecap-kecap, al-murakkabu kang susun-susun, al-mufidu tur kang maidahkeun bilwani kalawan bahasa Arab. Wa aksamuhu lan utawi andumanane kalam iku salah satun telu. Ismun sawiji isim, wa fi'lun lan pingdone fi'il, wa harfun lan ping telune harap. Jaa kang teka ikilah harap limaknan maring harti. Bismillah damel wiwitan nyebat jenengan pangeran. Sabab pidau Rasulullah SAW nguningakeun kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam au abdar. Setiap perkara nu dibilang-bilang hade alus cek agama teu dikawitan ku bismillah maka eta buntung tina barokah. Ku kituna supaya anu dek di aos ku urang ieu aya dina kabarokahan, maka kawitan heula ku aosan bismillah. Eta teh dina naon bae perkara ya, kudu dikawitan ku bismillah. Tah ayeuna nu dek dikawitan ku urang nyata ku bismillah teh dina raraga dek ngaji ilmu nahwu ya. Anu dina hal ieu meureunnan nu dek diajina teh mun kitabna ngaranna jurumiyah. Jadi insyaallah ya, engke ku ilmu nahwu ieu bakal mampu ngabuka kana berbagai harokat anu samestina dibaca dina kalimat bahasa Arab. Sebab pada prinsipna ieu nahwu teh nya nu jadi targetanana nyaeta ilmun biusulin, hiji ilmu anu sifatna pokok ya tawassalu biha anu bisa nepi ku ieu ilmu teh ya ila ma'rifati ahwali awakhiril kalimi, nepikeun ka nganyahokeun pirang-pirang akhirna kalimat i'robna bahkan wabinaan jeung adeganana. Jadi ngaji ilmu nahwu mah tingali tungtung kalimat. Naha dibaca bismi henteu bismu. Naha dibaca Allahi henteu Allahu. Naha dibaca Ar-Rahmani henteu Ar-Rahi, henteu Ar-Rahmanu atanapi Ar-Rahimu. Ta eta nu nangtukeunana
nyaeta ku ilmu nahwu gitu. Sehingga di antarana sameme kana materi pokok kewajiban ti setiap penyusun kitab kudu ngabahas heula bismillah menurut versi nu dek diajina. Contoh mun bismillah dina bab fikih kudu diulas sedikitna bismillah versi fikih. Contoh bismillah teh kakeunaan ku wajib, maca bismillah teh kakeunaan ku sunat, bahkan makruh nya oge haram, mubah pisan aya. Eta dina ketentuan fikih mah berkaitan jeung hukum ya. Lamun ayeuna bismillah ditinjau tina versi nahwu maka ieu nya sakumaha entos setidakna kurang digali heula bismillah. Mana sakumaha dina tarkiban. Jadi naon tarkibanana lapad bismi anu kumpul jar jeung majrur. Naon artina jar? Anu ngajeerkeun. Naon artina majrur? Anu dijeerkeun. Mana rupana jar? Ba. Mana rupana majrur? Ismi. Ari ba teh harap jar? Harap jar, cek sabah harap jar. Kumaha pokna? Wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal ba'u wal kafu wal lamu. Gitu tah. Cek jurumiyah nama. Gitu. Cek sadeh. Cek qaidah kumaha pokna? Hurufal jari wa yamin ila atahola hasya ada fi an ala mudmunduru balamu kai wawun wata wal kapu wal bawala ala wa maka. Gitu cek alfiah nama gaya maneh tegaskan alfiah teh. Nah riba teh harap jar, harap jar. Ari harap jar naon? Harap jar asli, asliyah. Nah ari harap jar aya sabaraha hiji? Kita aya dua. Naon hiji-hijina? Hiji harap jar asliyah, kadua harap jar jaidah. Kumaha aya bedana antara harap jar asliyah jeung harap jar jaidah? Atuh kudu bae aya mah. Kumaha bedana teh? Ari harap jar asliyah mah nyaeta maya taju ila muta'alakin tata'alaku bihi walau manan binafsi hartina mana-mana harap jar anu karep kana muta'alak tur ngabogaan makna dina awak sorangan. Ari harap jar jaidah mah nyaeta malayah taju ila muta'alakin tata'alaku bihi walaysa lahu ma'nan binafsi artina mana-mana harap jar anu hanteu karep kana muta'alak sarta hanteu ngabogaan makna dina awak sorangan. Gitu tah. Ceuk saha harap jar asli anu karep kana muta'alak jeung harap jar jaidah anu hanteu karep kana muta'alak teh? Cek dah kumaha pokna? Wa
alik huruf al jarri wastasna khamsatan la'alla wa matusni walaula wa majida wa masyabbahal majida wa dorpan aliko lipilin wa shibihi wa domrin jawamida. Itu dah. Wa domrin jawamida. Ari lapan bismi teh jer. Kunaon alamat jer na teh? Ku kasro dohiro. Nari alamat jer sabaraha hiji? Aya tilu. Naon hiji-hijina? Cek sa alamat jer aya tilu teh? Cek juru? Kumaha pokna? Salasu alamatin al kasratu wal ya'u wal fathatu. Cek sade cenah. Kumaha pokna? Alamatul khabdillati bihandobat kasrun wa ya'un summa fathatun faqat. Ari alamat najer ayatilu iji kasro iya patah nukatilu. Ari kasro dipake ciri kana iram opat dina sabaraha tempat? Dina tilu tempat. Dina naon hiji-hijina? Hiji dina isim mufrad al-munsharif, kadua dina jamak taksir al-munsharif, katilu dina jamak muannas salim. Cek sacenah kasro dipake ciri kana i'rab opat dina tilu tempat teh. Cek jurumi kumaha pokna? Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi bi salasati mawadi'a bil ismil mufradi al munsorifi wa jam'i taksiri al munsorifi wa jam'il muannatsi salimi. Cek sadeuy kumaha pokna? Papat bikasri maminal asma'urib birofihi bidami haitsu yansorib. Tuluy maneh ngajerkeun ku kasro kana sakabehna isim ulah salah kanyahoan dina ropa nakudoma kitu deui nasobna ge kupatah. Ari lapat bismi teh isim. Kunaon ciri isimna teh? Ku harap opat. Nah, ari ciri isim sabaraha hiji? Eta aya opat. Naon hiji-hijina? Hiji opat, kadua tanwin, katilu alif lam, kaopat huruf opat. Cek sa ciri isim opat teh?
mapokna fal ismu yurabu bil khafdi wat tanwini wa duhulil alifi wal lami wa hurufil ciksa deui cenah kumapokna fal ismu bil tanwini wal khafdi urib wa harfi khafdin wa bilamin wa alim bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyijul hasab. Ari lapat bismi teh mufrad tasniyah jama' mufrad. Ari mufradna dina bab naon? Dina bab i'rab. Nah, ari mufrad aya sabaraha hiji? Aya opat. Naon hiji-hijina? Hiji mufrad dina bab i'rab. Kadua mufrad dina bab kalim. Katilu mufrad dina bab mubtada khabar. Kaopat mufrad dina bab la jeung nida. Kahiji kumaha pelenggeranana mufrad dina bab i'rab teh? Wa huwa ma laisa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Artina nyaeta sakur-sakur kalimah anu lain tasniyah, lain jama', lain mulhaq. Kana tasniyah jeung jama' jeung lain tina salah sawarena isim anu lima gitu. Kadua kumaha pelenggaran mufrad kalimah? Wa huwa didul murakkab. Artina nyaeta sakur-sakur kalimah anu lalawanan murakkab. Katilu kumaha pelenggaranana mufrad dina bab mubtada khabar? Wa huwa jumlatan wala sabihan bil jumlah. Artina nyaeta mana-mana kalimah anu lain jumlah jeung lain sibeh jumlah. Kaopat kumaha pelenggaranana mufrad dina bab la jeung nida? Ma laisa mudofan wala sabihan bil mudof. Artina nyaeta sakur-sakur kalimah anu lain mudof jeung lain tasniyah jeung lain sibeh mudof gitu tah. Ari ba'na lapat bismi teh harap jar naon? Ima eta mah meunang dua wajah. Menang di jian Arab jar asliyah, menang di jian Arab jar jaidah. Kumaha mun dipilih halus mana? Di jian Arab jar asliyah jeung di jian Arab jar jaidah. Halus di jian Arab jar asli karena cek pelenggeran wal aslu fil kalami ayakuna adamat jaidah. Artina ari asalna omongan eta henteu aya panambah. Atuh di mana-mana, atuh dume alus dijieun Arab jar asliyah. Ka mana mutalakna? Kana lapat bismi anu dimadupkeun tegasna anu dibuang. Kumaha takdir anu dibuang teh? Isim atau fiil? Imma isim wa imma fiil, khos atawa am, imma khos wa imma am, muqaddam atau muakhir, imma muqaddam wa imma muakhir. Tapi halus mana kana isim jeung kana fiil?
eta mah itilaf antara kaul ulama basriyin jeung ulama kufiyin. Kumaha itilafna teh? Lamun nurutkeun ulama basriyin alus kana isim. Lah naon sababna nu mata alus kana isim? Karena cek pelenggeran wal aslu fil kalami ayakuna isman. Artina ari asal omongan eta isim. Jeung deui isim disyaratkan kudu mu'rab hanteu meunang mabni karana cek qaidah wal ismu min mu'rabun wa mabni li syabahi minal kasyabahil wadai pes maijitana wal maknawi yipi mata wapihuna wakaniya batin anil pilih bila ta'asurin wakabdi korin usila. Gening sok aya isim anu mabni eta mah kaluar tina asal. Tapi lamun nurutkan ulama kufiyin mah alus kana mabni karena cek pelenggeran wal aslu fil a'mali ayakuna fi'lan. Artina ari asalna pagawean eta fi'il. Jeung ari fi'il eta ngabogaan ciri. Nah, ari ciri fi'il sabaraha hiji eta aya 4. Naon hiji-hijina? Hiji qad harfiyah, kadua sin lintan bis, katilu saufa litaswib, kaopat tak tanis sakinah. Cek sa ciri fi'il aya 4 teh. Kumaha pokna? Wal fi'lu yu'rabu biqad wasini wasaupa wataita nisisa kinati. Cek sa deui cek qaidah kumaha pokna? Wal fi'lu ma'rufun biqad wasini wataita nisin ma'atas kini watafa'al tak mutlaqon kaji ta'li wanuni wal yafif alan nawab ali bitafa'al taqwa atat wayam ali wanuni bilan nabi lun yang jali. Kahiji contohna qad nyaeta kahiji contohna qad harfiyah. Qad qoma zaidun. Qad qoma teman-teman geus nangtung saha zaidun kijaid. Kadua sin litan pis contohna sayaqulu zaidun. Katilu saupa litaswib contohna saupaya alu. Kaopat tak tanisi sakinati contohna qomat hindun. Sayaqulu zaidun dek ngandika kijaid.
saupaya alu bakal migawe itu kijaid. Komat geus nangtung sa hindun moko hindun gitu. Oke dina contoh panjang geura ka ina kapanggihna geus nangtung hindun nyai hindun. Kumaha lamun dipilih alus mana kana khos atawa am? Alus kana khos karena cek pelenggeran li anna kulla syari'in yudmaru fi ma fi qalbihi labdon ma juhila maka tasmiyatan mubtadaan lahu. Hartina sasa jalma anu rek tumandang kana hiji perkara tangtu dina hatena nyimpen lapat bismillah. Kadua sasa jalma anu rek tumandang kana nginum tangtu dina hatena nyimpen lapat asyrabu saya akan minum. Katilu sasa jalma anu rek tumandang kana dahar tangtu dina hatena nyimpen lapat akilu saya ada mangan. Kati kaopat sasa jalma anu rek tumandang kana digawe tangtu dina hatena nyimpen lapad af'alu saya edek bekerja itu. Kumaha lamun dipilih alus mana kana muqaddam atau muakhor? Alus kana muqaddam karena cek pelanggaran li anna taqdimal ma'mul alal amil yufidul hasra wal ihtimam. Artina ngaheulakeun maf'ul manderikeun amil eta sok medahkeun kana ringkes jeung gati ya ringkes jeung gati artina penting. Kumaha keur salagina muta'allaq ba'na dina lafaz bismi kana hiji fi'il sarta khos sarta muqaddam u'alifu bismillahirrahmanirrahim. Kadua fi'il sarta am sarta muqaddam mana takdirna abdadi'u bismillahirrahmanirrahim. Katilu isim sarta khos sarta muqaddam mana tu'alifu bismillahirrahmanirrahim. Kaopat isim sarta am sarta muqaddam abdadi'u bismillahirrahmanirrahim ya. Nu kalima fi'il sarta khos sarta muakhor bismillahirrahmanirrahim u'alifu. Kagana fi'il sarta am sarta muakhor bismillahirrahmanirrahim abdadi'u. Katujuh bismillah isim sarta khos sarta muakhor bismillahirrahmanirrahim tu'alifu. Kadalapan isim sarta am sarta muakhor bismillahirrahmanirrahim abdadi'u gitu nya. Jadi naon tarkibana lafaz bismi kana lafaz Allahi eta jadi mudhof ilaih. Bismi mudhof Allahi mudhofun ilaih. Kumari pelanggaran mudhof teh al mudhofu tajurus sani. Artina ari mudhof eta sok ngajerkeun kanu kadua karana cek qaidah wasani ajrur wanwi min au bi ida lam yaslu illa dzaka wala makhuda. Kumari syaratna mudhof wasatul mudhofi ayakuna khalian anit tarifi wa tanwini. Artina ari mudhof eta kudu sepi tina tarif jeung tanwin karana cek qaidah syaratul mudhofi ayakuna
lafaz bismi teh sepi tina tarif jeung tanwin sepi. Naon sababna nu matak sepi tina tarif jeung tanwin? Karana eta rek idofat. Nah ari rek idofat wajib ngabuang tanwin atau buku bae wajib mah. Karana cekoidah ka'anni tanwinun wa anta idofatun fa'aina taroni la tahul makaniyah ari kuring teh tanwin ari anjang teh idofat di mana ngaliwik kuring anjeun ulang ngali tempat nunan talil irabi au tanwina mimma tudib idib katurisina minal mudopi askiti tanwina aununahu ka'alukum ahluna ari mudop kudu dipincer tanwina seperti lafaz alukum contohna. Kumari syaratna mudhof ilaih teh wasartul mudhofi ilaih ayakuna mukhayyaran baina tarifi wan tanwin. Artina ari syaratna mudhof ilaih eta kudu milih-milih antara tarif jeung tanwin. Karana ceuk qaidah mukhayyaran baina tarifi wan tanwin al-mudhofu ilaihi syartun makurin. Milih-milih antara tarif jeung tanwin jadi syarat mudhof ilaih ulah kawin. Atawa laguna mukhayyaran baina tarifi wa tanwin al-mudhofu ilaihi syartun makurin. Milih antara tarif jeung tanwin jadi syarat mudhof ilaih ulah kawin. Jadi nulah kawin mah naon? Nulah kawin mah mudhof ilaih. Panjang kan euy. Tik deh. Ari ieu anu kapilih tarif atawa tanwin? Ta'rif. Naon ari artina ta'rif? Eta alif lam. Nah ari alif lam sok dipake ciri kana ta'rif atau pugu bae osok mah. Karena cekoidah al-arafu tarifi awil lami faqat panamatun arab takul bihin namat wa alatat tarifi pamayurid tarifakabdin mubhamin qaulal kabid.
Nari alif lam dua nana sok jadi ciri kana marifat. Oh eta mah itilaf antara Imam Sibawe jeung Imam Khalil. Lamun nurutkeun kana kaul Imam Sibawe lamna hungkul. Nah sababna nu mata lamna hungkul. Karana eta hamzahna hamzah wasl. Karana cek qaidah subutuha fil ibtida qadil tuji ka'arfiha bidarjiha ma'al kalim. Tapi lamun nurutkeun kana kaul Imam Khalil mah dua nana alif jeung lam karena eta hamzahna hamzah qatha. Kene keren. Wallahu alam bis